Mantap begitu kau bila kaum darah tangga Kangjeng Nabi Musa dahaga hayang nginum. Kangjeng Nabi Musa ge luak liek dasar luak Kangjeng Nabi Musa ge dahaga. Atuh kudu kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa kami teh dahaga. Teh Kangjeng Nabi Musa sarua kaula ge dahaga. Ye atuh lain kitu jawabanna. Atuh kami dahaga bebeja ka maneh atuh haju maneh jawabanana dahaga. Atuh mah jawaban enteng. Lain gitu, coba tunjukkan kenabian anjeun Musa. Ambo eta kaum pohara jasa. Munajat Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah, Gusti abdi teh diangkat jadi nabi, jadi rasul ku Gusti, dibere mukjizat, abdi teh tongkat. Kemudian ieu kaum teh titah dibawa teh kapan ku Gusti? Abdi dek dakwah ka negeri Palestina teh ya kaum dibawa teh titah ku Gusti, kemudian titah eureun di dieu teh nang nitah Gusti. Ieu kabeneran ku ari teh geus darahaga hayang nginum Gusti, nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Andai kata ieu eueuh cai poe ieu asana jelema kelenger kabeh Gusti. Cek Gusti Allah wa auhayna ila Musa kaulan wagung ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa istasqahu qaumuhu waktu nemen tanginum ka Kangjeng Nabi Musa kaum napiti di jurang ti kumaha Musa an yabrib bi asokal hajar ulah hese-hese Musa gunakeun tongkat eta tongkat teh tenggelkeun ka batu nu aya di hareupeun maneh. Insyaallah langsung Kangjeng Nabi Musa ngangkat tungked disaksian ku kaum-kaumna 12 kabilah. Hiji-hijina kabilah teh kapana ratusan ngangkat tungkat Kangjeng Nabi Musa. Eueuh lu kicap hiji-hiji acan harita kaum. Boro-boro harita ku ari ge kula ka dieu nu kiceu. Nu di luar teh nyahoeun. Kangjeng Nabi Musa ngangkatkeun tongkat langsung ditenggelkeun sesuai jeung instruksi ti Gusti Allah anu dreb. Tenggelkeun ku anjeun Musa biasoka tungkeun anjeun al-hajar kana batu langsung ditenggelkeun. Masya Allah fam bajasat min husnata asyrata aina ngalir muncar tina batu nu aya di hareupeun Kangjeng Nabi Musa sageus ditenggeul ku tongkatna muncar 12 ainan sumran cai. Ya Allah ya Rabb, kabelah ditu aya ngagolontor, kabelah dia ngagolontor, kabelah dia ngagolontor, kabelah dia ngagolontor, kabelah dia ngagolontor 12 golontoran cai batu nu sakitu gedena ngagolontor cai pohara jasa. Wow, atuh kabeh umat tidinya mararandi ngararinum dan lain-lain sebagainya cai nu teu eureun-eureun ngagolontor tina batu. Bunga anu luar biasa di samping masih kene di jero pikiranana aya heran anu luar biasa aneh pohar bari mararan di bari ngarobrol sakjana ieu pohara amat cai nya herannya tiis nya ngeunah nya herannya tiis nya ngeunah pohara jasa. Wih Musa mah lain lalagaan nabi anu bebeneran cak nya teh insyaallah anu teu aya beda jeung nabi-nabi nu sanes. Kangjeng Nabi Musa teh dakwah ngajakan bertauhid ka Allah, ninggalkeun sesembahan-sesembahan salian Allah. Patung, batu, kayu, dunia, makhluk tinggalkeun hiji bae sesembahan mah nu ngadamel langit bumi katutesina ialah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dicuk-cuk ti awal Kangjeng Nabi Adam alaihi salam
eta nabi nu pertama tuluy Kangjeng Nabi Idris tuluy Kangjeng Nabi Nuh ti Kangjeng Nabi Nuh teh Kangjeng Nabi Nuh dakwah 950 tahun eueuh nu iman hanya 40 pasang 950 tahun ngejek-jek baik beak kabeh dikerem sadunya dikerem kabeh jelema nu nyesa hanya nu nyesa teh nu naik ka kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sakitu ieu kuari ngabreyak miliaran manusia di dunia sesa geus tsunami muasi ngabreyak keneh bae geus sabaraha ratus kali tsunami tiba heula i urang eta kitu merak kaditu eta Selat Sunda sesa tsunami urang teh mentek Selat Sunda teh tsunami terus datang ke dieu ke mau tsunami dia sesa masih kena ambalayah wat mun hayang rada saeutik ya tsunamikeun deui masyaallah hiji peperangan tiba heula komo negara Baghdad negara Irak mah eta negara 1001 malam anu luar biasa anehna keanehan teh moal aya tanding negara mana bae jeung negara Irak moal aya tanding lantaran di dinya mah segala rupa aya di dinya mah segala keanehan aya carita perang teu aneh negara Irak mah sebab negara tertua di dunia perang geus teu aneh nya mah adapun eleh jeung menang tiba heula geus dirasakeun ku urang Irak mah nya maca sejarah jelema anu jara diwali Irak ambalaya jelema anu jadi garong keras internasional Irak sarua ulah disangka di Irak teh anu mabok anu mabok di urang mah saeutik di Irak mah kelasna internasional pemabokna di Irak mah segala rupa aya di Irak nah negara-negara anu tertua di dunia Syria Syam Iran, Irak di baheula mah ngahiji. Terus kabelah dieu Soviet, Tajikistan, Afghanistan, Turkistan, kemudian terus kabelah dieu Afghanistan. Eta negara-negara tertua. Termasuk Mekah, Madinah. Negara-negara tertua boga sejarahnya. Boga sejarah. Negara urang mah anyar, ieu mah Indonesia. Menangiakeun batur asal nama Indonesia aja disiakeun Indonesia mah anyar Amerika anyar teh Amerika teh anyar teh ieu negara anu bahara anu boga sejarah teh pohara tah ti Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam teh boga anak 3 cek Kangjeng Nabi wulida Nuhun de pedal ti Kangjeng Nabi Nuh teh salah satilu anak Kangjeng Nabi Nuh teh hiji Sam 2 Ham 3 Yapis Awalada Sam al-Arab wa Paris wa Rum Sam ngalahirkeun keturunan Arab Paris Rum wal khairu fihim cak Kangjeng Nabi kahadean aya di dinya wa walada Yapis teh deui ngalahirkeun Yajuj wa Majuj wa Turk wa Sokol billah wala khairu fihim wa waladu Ham barbar wal Kibt was Sudan jadi geus dijelaskan ku Kangjeng Nabi urang lamun Kangjeng Nabi unu ngajelaskeun Sam Arab Yahudi Ethiopia turunan Sam Ham Afrika Utara barbar itu seluruh Afrika eta adalah keturunan Ham Yapis
Persia, India, itu termasuk Yunani, Eropa, Amerika, Mongolia, Cina, ieu keturunan Yapis tah nu loba jelema teu alejreg ti turunan Yapis. Kos gitulah. Kemudian atuh kuari Kangjeng Nabi Musa alaihi salam teh ku Gusti Allah titah mawa masyarakat titah asup ka negara Ilya, negara Jericho ayeuna mah yakni negara Libanon, Palestina, Baitul Maqdis. Kangjeng Nabi Musa berangkat beserta kaumna, sedangkan di negara Palestina teh di dinya teh jelema-jelema anu buang kawara, anu masih keneh anti kana agama, neruskeun lalakon Firaun. Sementara Kangjeng Nabi Musa ti Mesir, kemudian Yordan, Tursina Kangjeng Nabi Musa di dieu sanggeusna Kangjeng Nabi Musa dakwah terus dakwah Firaun tumbang Kangjeng Nabi Musa titah dakwah bawa sebagian masyarakat anu terpilih untuk dakwah ke negeri Palestina. Lalakon lain lagaan Kangjeng Nabi Musa. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, datanglah ka jurang Tih, lamun urang geus ka Yordan, belah dieu laut mati Sodom. Kemudian nyebrang ka belah ditu perbatasan ka belah kaler eta teh Yerusalem, Palestina. Lewat belah kulon didinya aya jurang Tih, di permukaan laut eta teh 250 meter ka handap, 250 meter, jadi leuwih rendah ti batang permukaan laut. 250 meter teh setengah kilo, jadi lamun laut banjir teh tumplek ka dinya setengah kilo lebih rendah tibatan laut aya di luhur eta handap disebut jurang Tih. Di dieu gunung Tursina, di dieu laut mati, belah dieu nyebrang Yerusalem, Libanon. Kangjeng Nabi Musa titah ka Libanon dakwah, di dieu loba jelema anu dugala teh nyahueun ka Allah lewat belah kulon ka dieu, di dieu laut ta eta teh leuwih handap 250 meter di permukaan laut disebut Tih. Belah dieu Sodom nu kuari laut mati aya kene eta teh Sodom teh, lamun urang kali itu bisa ningalin dibalikeun negara Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Belah dieu tah ieu laut ieu ngaranna laut anu menyambungkeun antara Yordania, Mesir jeung Saudi Arabia. Tidinya negara anu tertua belah dieu ka belah dieu cet Irak. Mantak sekali-sekali ulin ka ditu, ulah citra deui ulin teh apa beuleut jeung tukang jagong. Ieu tafsir. Ieu lamun teu kos kitu teh jauh lebah tafsir mah. Masya Allah. Tah, ieu ti dieu Kangjeng Nabi Musa teh kapan tah ti Mesir, Yordan, kuari titah berangkat ka dieu teh Palestina deukeut naik mobil ge datang ka dinya. Di perbatasanana nu kuari perang Gaza tadi di kelahiran Imam Syafi'i tadi Gaza di dia. Imam Syafi'i teh urang Gaza sigade, lain Syafi'i nu di Cikupa tah malah Syafi'i teh. Lewat ke kulon Tih di dieu laut
ieu handap 250 meter. Masya Allah. Pohara. Tadi dia Aqobah ngaranna Aqobah. Laut anu urang bisa ningali Mesir, katingali Yordan, katingali kitu Yerusalem, katingali Israel, katingali urang nangtung di permukaan anak katingali. Masya Allah negara teh katingali. Mentak urang dieu mah di Aqobah mah keur sing jelegur teh bom nyana nonton di dieu. Kaciri urang di dinya peuting itu negara lampuna Mesir kadeuleu, ieu Yordan katingali, itu Israel katingali, asa deukeut luar biasa. Wih, pohara. Ulah di dinya malam Jumat. Urang Arab pohara karumpul di dinya. Berpasang-pasangan, make jubah di sial. Da pagawean pakaiannya na. Eta pan malam Jumat ku Kangjeng Nabi mah titah karumpul dia maca sholawat. Endahan happy-happy nya nama malam Jumat teh. Antak pantes lamun disunamikeun deui ku Gusti Allah. Pantes. Ya Allah. Tah, di dieu ieu Ilya mukuari mah Jericho ngaranna teh. Nah, negara tersubur kuari di Timur Tengah, tangkal cau aya di dinya, waluh aya, kukuk aya. Aya kabeh di dinya. Dah, anu osok di talian teh anu panjang sorangan naon? Paria naon ngaranna? Paria belut, besi ente hayang panjang bobogaan talian. Masa pas eta? Eta tuh aya nyebut bener yeuh, anu naonana tuh. Tah deui, aing mah lalagaan besi sia bener ke deui. Aya segala duka di dinya. Segala oyong, segala cabe keriting, segala cabe beureum, segala macam aya di dinya samangka. Di Jericho teh Ilya wah para subur lain lalagaan. Kuari urang lamun ka ditu, kabeneran urang kitu ka pertanianana kaget urang kasuburanana pohara jasa. Subur teh lain lalagaan. Tah Kangjeng Nabi Musa titah lewat dinya. Belah dieuna ieu adalah Yerusalem. Belah dieuna Bethlehem, utut kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Ieu Aqsa di dieu Yerusalem. Urut kitu Kangjeng Nabi di dinya kitu Isra. Ieu negara lain lalaga. Jadi lamun urang geus ka ditu kabayang ku urang. Wah, ieu horeng negara nu aya di tafsir. Pernah Kangjeng Nabi di dinya di Aqsa, nae ka luhur langit Mi'raj. Masya Allah. Tah ieu Kangjeng Nabi Musa di dinya. Kangjeng Nabi Musa teh putra Imran teh putra Qahat putra Azir putra Lawa, ya putra Yakub Ishak Ibrahim terus datang ke Kangjeng Nabi Adam alaihis. Diturunan Kangjeng Nabi Ibrahim teh aya Ishak, aya Yakub. Di antara rombongan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam aya keturunan Kangjeng Nabi Yakub. Kangjeng Nabi Musa teh gaduh istri putra Kangjeng Nabi Syuaib namina Siti Sofuro. Siapa pan aya pamajikan Oma Irama nyaho siapa pan? Majikan Kangjeng Nabi Musa mah teu nyaho siapa emang jelema Bangka waras siapa? Bangsa nukar itu masih nyaho tah. Coba kuari hiji deui. Boga kakak ngaranna Kangjeng Nabi Harun. Nah, kuari pamajikan Kangjeng Nabi Harun saha ngaranna? Ayo sia. Lamun bisa balik engke bakalna ieu. Lamun teu bisa cicing bae di dieu. Disetrap. Cara urang di SD teh asana moal balik kabeh aing riweuh mere dahar. Kangjeng Nabi Harun boga pamajikan ngaran pamajikanna Ayariha ngaranna Ayariha. Hampir sarua jeung tadi Ariha. Jericho eta mah kampung nu ku kuari ku Kangjeng Nabi Musa dek dilewatan. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh titah dakwah ka negeri Palestina. Umat titah dibawa anu bararagus anu hararebat tauhidna,
berangkatlah Kangjeng Nabi Musa lewat jurang ti anu eta ti teh leuwih handap 250 meter ti permukaan laut. Datanglah kadinya Kangjeng Nabi Musa teh eta teh handap cuman datar disebut gurun eueuh nanaon ngan batu malul. Cicinglah Kangjeng Nabi Musa didinya. Sementara sapoe 2 poe 3 poe cai perbekalan teh cai hampir beak. Ka negeri Palestina masih keneh rada jauh-jauh atuh ditih teh ka ditu aya make onta make kuda komo leumpah. Di dieu teh geus kaliwatan ka panti Yordania. Geus datang katih pertengahan antara Yordania jeung Palestina. Ku Gusti Allah ditataan mana qabilah ieu mana qabilah ieu mana qabilah ieu mana qabilah ieu. Maka ternyata oranganan qabilah teh aya 12 qabilah. Nu endek dijelaskan salah sahiji tina qabilah nu 12 teh aya turunan Kangjeng Nabi Yakub alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa berangkat Yordania teh ieu teh dititipkeun ka Kangjeng Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Lamun urang geus ka Yordania terus naik ka ditu negara anu subur kebelah kidul terus engke di ditu aya masjid Kangjeng Nabi Yusha alaihissalam di handapna aya makam Kangjeng Nabi Yusha alaihissalam panjangna kira-kira bangsa kitu 10 atau 9 meter panjang. Bahkan anu ngajelaskeun 12 meter hanjakal kula harita teu mau meteran. Panjang. Panjang Nabi Yusha. Tapi begitu asup ka jero padahal di kurungan panas, di luar ger panas. Jadi kos di guha gitu, padahal bangunan, tapi barang asup, masya Allah tiis. Kos ziarah ke Abu Bakar Shibli. Begitu di luar panas di Baghdad eta. Begitu asup ke makam Abu Bakar Shibli kunaon tiis dan luar biasa. Aneh urang Baghdad lagi aneh kula nanya. Cek urang mau cek ngomong urangna mangan kula mal diarabkeun. Sia teu ngarti jeung inglada poho desetik. Kula ge jeung orang Arab ngomong Arab. Tanya ku kula muntak ieu naon sebabna di luar panas di jero tiis. Ceuk urang Arab boro-boro di dinya kakara kami ge nu unggal poe heran. Oh, ai kitu batu. Tuh nyanana ge jadi heran di dinya kunaon tiis. Ieu ge sarua Kangjeng Yusha tiis kuburan. Namun di ditu di madian kuburan Kangjeng Nabi Syuaib eta mah mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihis salah ditikakeun ka Kangjeng Nabi Musa ngaranna Siti Sopuro dibawa ta Siti Sopuro berangkat. Jadi nu jelas bahwa renganan didinya teh aya 12 qabilah nu mantak diabadikeun dina Al-Qur'an salah sahiji qabilah teh aya anu keturunan ti Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam. Ndek dijelaskeun bahwa keturunan teh lain lalagaan boga power boga kekuatan. Aingan Kangjeng Nabi nitah milih pabajikan teh di antarana turunan. Tunkahul mar'ah diarpain. Tikah awewe mun aya anu opat sakwe. Hiji li jamaliha gelis. Jerung mancung bulu mata bentik batana burelek masya Allah. Aju pipina ngadaun sereh gadokna endog sapotong. Ya Allah ya Rabbi. Siapa ya Allah ya Allahan gitu boga. Amun aya. Aju eueuh urang mah paling atuh kaciku paka bojong. Kasepatan eta mah kos kitu mapan aya ge di Libanon, di Arab, di India aya nu kos kitu mah. Tapi teu kitu sih di urang ge kadang aya sanajan teu seureuh anu asli seureuh-seureuh rada buleut be mah aya. Endog teu sapotong ge ya stilu parapat mah aya lah. Tuh
Pelbah bitis kapan kuduna bitis datea eta teh bitis anu ngabuah jantung. Jadi urang mau buah nangka. Aduh. Parah tambah tuh buah nangka. Naya diabadikeun dina Al-Qur'an wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Allahu a'lamu bimuradi wa qatta'nahum. Kaula geus misah-misah ka Bani Israil ta isnatai asyrata kana 12 qabilah. 12 turunan asbaton tegesna pirang-pirang turunan umama anu loba pisan umat hiji-hijina turunan teh bogaan umat anu loba sedengkeun ieu teh aya 12 turunan eta teh maksudna badi antara nu 12 teh aya nu boga kakuatan leuwih tibatan anu sejen pengaruh turunan mantak ukeng jeung na kugu Gusti Allah dijelaskeun ketika cicing di jurang ti atawa gurun saharati sapoe 2 poe perbekalan masih aya 3 poe 4 poe perbekalan masih aya di dinya 5 poe 6 poe saminggu sabulan mah masih aya kabelah ditunakan geus eueuh ka dieu jauh ka ditu jauh sedangkeun dahaga geus pohara jasa kelabakan neangan cai eueuh di Mekah kuari ambalaya cai coba baheula mah nu mantak Syekh Nawawi tanara di Mekah kuli kabelah dituna mah geus teu kuli Syekh Nawawi teh emang nimbakeun jelema-jelema nu munggah haji tanpa dibayar Syekh Nawawi mah mawaan cai kanu munggah haji teh dibikeunan kanu munggah haji dibayar embungeun Syekh Nawawi mah atuh geus ganjaran di dinya bage teu kudu ngarang Syekh Nawawi geus pohara jasa terus-terusan niba terus dibikeunan bere duit teu hayang teu cek Syekh Nawawi kula mah lillahi taala ngadege kos kitu merengkak bulu urang mah mana aya ku ari jelema nu embung dibayar mana aya kiai ngaji bae hayang dibayar aya ku ari kiai lagi atuh mamaca maupun cinta wali tapi hayang dibayar eta mah leuwih goblok wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an yadrib bi'asakal hajar ayat 12 qabilah di dinya teh sementara dahaga kabeh minta ka Kangjeng Nabi Musa urang di dieu teh bakalna kapantahunan ndek melalui ndek nyebrang ka Palestina teh arembung padahal di ditu nama kandek berangkat teh kapan eta teh deuk ka negeri Palestina tapi ketika datang ka tinggal nyebrang doang ka ditu arembung kabeh godeg sieun paeh sebab di ditu teh aya jelema anu loha gagahna pohara jelema anu neruskeun lalakon Firaun anti agama Kangjeng Nabi Musa dek dakwah ka ditu cuman umat kudu dibawa sebab besi aya peperangan kunaon datang ka dinya teh arembung ka ditu atuh arembung sieun paeh sebab buagahna pohara jasa teh jelema lain hiji Firaun mah di Mesir kan hiji ieu mah di Libanon loba jasa buang kawarana Musa kami mahatun dek daek soteh ka ditu kami mah di mana-mana di ditu aman tapi lamun teu aman mah kami mah embung je cak Kangjeng Nabi Musa justru urang ka ditu teh kita berangkat ku Gusti Allah maneh di barawage umat abeh besi di ditu aya perang urang perang teu hayang kami mah pokona mah kedek nungguan bae di dieu Musa maneh mah besi endek sorangan ka ditu los babarengan jeung pangeran maneh beuh tah ngomong
Kami Bandungan bae di dieu ke bejaan lamun geus aman kakara kami berangkat ka ditu besi anjeun maksa-maksa amat mah eta bae jeung pangeran anu gagah ka ditu duaan gideg Kangjeng Nabi Musa ieu parah amat si umat mantak lamun kuari aya nu bangkawarah jelema aya nu dugala ulah kaget eta teh keturunan ti ditu musola aya masjid aya pengajian aya tapi di sisi digigir nu main gapleh terus bae ulah kaget musola deket masjid deket majelis talim deket aju ngocoprak bae kiai ti mana ti meuni terus bae tapi masih kene aya nu ngadu kotok antepkeun pancen antepkeun ge engke nyana di ditu bakal dijadikeun kotok ngadu nyana di ditu engke urang tongton kotok teh bebeja ka Gusti Allah Gusti ieu mah kapan darul jaza Gusti abdi keur di dunya aju abdi dipale di kitu-kitu hulu abdi panas aju abdi dijantur di kitukeun batu abdi kikieuan tuh pancen kieu nyaho jantur nang di sia aing ge tah aju abdi dipaksa diadukeun aju rek naon teh Gusti Allah ieu kan akhirat Gusti darul jaza kampung para ti malas aju naon kula bere kewenangan untuk malas ka jelema nu ngadukeun kula silakan cek Gusti Allah tangan waduh si Joni di tangan punya si Joni di tangan aya naon kotok cek aing baheula ku sia diadukeun maka aing memeh ku Allah dieuweuhkeun dijadikeun lebu aing deuk ngadukeun sia nanaonan cokot henteu da naonan pokona mah sia ku aing deuk diadukeun nu sampura bae kotok geus teu bisa pokona diadukeun jadi hulu sia aing ngageleng-geleng heula kotok teu geleng-geleng ayo sia bejakeun kana sok adu kotok bejakeun tah kos kitu-kitu tah bejakeun geura paeh ge geura teu kudu di akhirat di jero kuburan geus kapangih jeung jalaknya terus bae satungtung dunia aya mah kafir moal eueuh munafik moal eueuh nu maksiat moal eueuh anu jadi wali ge moal eueuh anu jadi ulama sholihin moal eueuh anu jelema tukang adu domba moal eueuh terus bae mantak urang pabisa-bisa kuari mangamankeun diri sorangan masing-masing ulah neuleuh ka sisi kagigir kuari mah urang bae ketika engke di akhirat aing ieu kumaha bakal urang bae kuari mah kudu diurusan teh mantak begitu ieu qabila kaum datang ka Kangjeng Nabi Musa dahaga hayang nginum Kangjeng Nabi Musa ge luak liuk dasar luak Kangjeng Nabi Musa ge dahaga atuh kudu kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa kami teh dahaga teh Kangjeng Nabi Musa sarua kaula ge dahaga ye atuh lain kitu jawabanna atuh kami dahaga bebeja ka maneh atuh haju maneh jawabanana dahaga atuh mah jawaban enteng ngomong kitu lain kitu coba tunjukkeun kenabian anjeun Musa ambo eta kaum pohara jasa munajat Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Gusti abdi teh diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti dibere mukjizat abdi teh tongkat kemudian ieu kaum teh titah dibawa teh kapan ku Gusti abdi deuk dakwah ka negeri Palestina teh ieu kaum dibawa teh titah ku Gusti kemudian titah eureun di dieu teh nang nitah Gusti ieu kabeneran ku ari teh geus darahaga hayang nginum Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti andai kata ieu eueuh cai poe ieu asana jelema klenger kabeh Gusti cek Gusti Allah wa auhayna ila Musa kaulan wagung ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa istasqahu qaumuhu waktuna mentang nginum ka Kangjeng Nabi Musa kaum napiti di jurang ti kumaha Musa an yabrib bi asokal hajar ulah hese-hese Musa gunakeun tongkat eta tongkat teh tenggelkeun ka batu nu aya di hareupeun maneh insyaallah
langsung Kangjeng Nabi Musa ngangkat tungked disaksian ku kaum-kaumna 12 kabilah hiji-hijina kabilah teh kapan ratusan ngangkat tungkat Kangjeng Nabi Musa. Oh lu kicap hiji-hiji acan harita kaum boro-boro harita ku ari ge kula ka dieu nu kicap nu di luar teh nyaun. Kangjeng Nabi Musa ngangkatkeun tongkat langsung ditenggelkeun sesuai jeung instruksi ti Gusti Allah anu drep. Tenggelkeun ku anjeun Musa biasoka tungkeun anjeun al-hajar kana batu langsung ditenggelkeun. Masya Allah fam bajasat min husnata asyrata aina ngalir muncar tina batu nu aya di hareupeun Kangjeng Nabi Musa sagesa ditenggel ku tongkatna muncar 12 ainan sumran cai. Ya Allah ya Rabb kabelah ditu aya ngagolontor kabelah dia ngagolontor kabelah dia ngagolontor kabelah dia ngagolontor kabelah dia ngagolontor 12 golontoran cai batu nu sakitu gedena ngagolontor cai pohara jasa. Wow atuh kabeh umat tidinya mararandi ngararinum dan lain-lain sebagainya cai nu teu eureun-eureun ngagolontor tina batu bunga anu luar biasa di samping masih kene di jero pikiranana aya heran anu luar biasa aneh wah bari mararandi bari ngarobrol sakjana ieu pohara amat cai nya herangnya tiis nya ngeunah nya herangnya tiis nya ngeunah pohara jasa. Wih Musa mah lain lalagaan nabi anu bebeneran caknya teh ieu mah can sakumaha pan kamari ieu urang nyaksian orae nu sakitu bodena caknya orae-orae diciptakeun ku para pesihir-pesihir teh kapan dileglegan kabeh beuh pohara jasa ieu urang ku ari ieu ngarasakeun mukjizat nyana bari mandi bari ngarobrol mentek wari dicadas teh bari kokocoprakan bari ngarobrol cadas kali cadas kali cisadane eta teh tinggal ngagulaan bae jadi bajigur. Ya Allah ya Rabbi qad alima kullu unasim mashrabahum anehna deui qad alima nyatanya hoen kullu unasin tiap-tiap qabilah tina 12 teh masyrabahum kana tempat nginum teh saliru qabilah-qabilah teh kapan beda-beda keturunan anak-anak beda keturunan rasna beda-beda deui kabeukeuna lain deui maka caina ge rasana lain deui bentukna ge lain deui warnana lain deui aya nu semu putih aya nu semu biru aya nu semu hejo eta cai rasana beda-beda tina 12 teh tah ieu lu 12 qabilah nyahoeun kana tempat masing-masing teu kaliru kapan rasa letah teh diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda urang bae ge ayeuna urang teh lantaran urang Sunda urang jeung Sunda Bandung beda urang Parahyangan mah kapan sambel ge digulaan amis sayur ge digulaan amis nyana meresep kana amis-amis Sunda mayoritas tapi lamun orang Padang kabeh dicabean nyana mah kabeh ge sayur dicabean pokona mah daging dicabean kabeh dicabean eta urang Padang tapi lamun urang Kudus kabeh dikuah bae nyana mah kasangu-sangu dikuah Kudus teh mah kos kitu Madura beda eta letah beda-beda horenganan Masya Allah karim di urang bae ge di urang ge beda-beda eta letah diciptakeun ku Gusti Allah resep amis Sunda resep lada Padang resep bangsa anu semu-semu lada tepati amis tepati Betawi
Betawi. Atuh minuman ge beda-beda. Minuman beda-beda. Aya nu resep teh manis Jawa. Aya nu resep kopi pahit Lampung. Di Lampung mah pokokna kopi ulah digulaan. Ulah. Emang aya gula sasiki ge nya teu beukeun. Kudu pahit bae geus pokona. Aya Haji Pendi mah amis asup pahit asupnya mah ora koros. Beda. Ieu sarua. Artina sarua teh sakobilah teh teu kaliru. Ieu kami mah ieu kami mah ieu kami mah ieu. Masyaallah qad alima kullu unasim masyraba. Tina bahasa anu aslina ti Kangjeng Nabi Musa baheula umat Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna. Manusia teh kabege nyahoeun kana masyrabna. Paranti-paranti nyesepna ai cai teh ieu teh jadi kesegaran. Geus urang ge kuari nu jadi kesegaran teh naon bae eta teh disesuaikeun jeung dirina. Aya jelema dina pendidikan tersepna kana politik bae lantaran dideuleu terus ti luhurna teh ieu ahli politik masyrabna asal ngadenge politik tertarik. Aya jelema anu di luhurna teh baheula teh dakwah model para habaib Kangjeng Nabi mata kuari terus ka handapna masyrabna teh dakwah bae Habib di urang Habib wajan mabok dakwah bae terus kajen teh nya mabok emang Habib mun mabok ambalaya Habib nu mabok tapi jana keur paing saudara hati-hati ya kamu harus bertuhankan kepada Allah jangan sampai mabok ya Habib bukunya na keur mabok dakwahnya terus bae dakwah ulah dideuleu mabokna dakwahna tapi Habib muantepna atuh dakwahna pohara jasa urang mun ngadengekeun Habib Rizik dakwah wah merigak bulu atuh artina merigak bulu teh kumaha nya ada teh pohara jasa pokoknya ada maksiat-maksiat wah sikat habis Habib Rizik pokoknya ada bir udah pokoknya hancurkan Manson hancurkan ada permaksiatan hancurkan ada tempat-tempat permaksiatan bakar mesti naon-naon kan gitu bae gagah kan berarti Habib Lutfi dengan kepiawayanana jelema loba anu tunduk dengan karomah dan kepiawayanana bicarana sangat memukau menusuk kalbu batur loba jasa anu tunduk dengan kepiawayan tenang bae dakwahna tapi pohara lain lalagaan eta Habib geus sejarah radikos gitu. Ya Habib anu ngan sakadar marhaba bae nya. Atuh asal banggi bae jelema kita berdiri kita marhaba ya. Dakwah teu bisa kan marhaba ya nurul ain. Asal beres bae enggak ada ini berkatnya udah kalau enggak ada pulang. Nanyakeun oge nya ada berkat. Ieu macam-macam dakwah karana syiar. Bukan lamun nu marhaba emang aya syiar teu aya. Marhaba teh bersiar kadenge nu mata Muhammadiyah mah ngaulahkeun marhaba salah. Syiar mana? Ieu kuari lamun NU nu marhaba teu kadeuleu Islam di Indonesia. Je, ya kadeuleu Islam di Indonesia ku Amerika Muhammadiyah teh dideleh. Persib teu kadeuleu. Teu kadeuleu. Nu kadeuleu teh NU sebab naon? NU mah asal aya anu maot kumpul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sial cek Amerika karena rumpul wae. Mama dia kan tas salat bae ge. Likum ngarobrol beda naonan. Naonan cek Amerika gampang yang begini mah. Tapi NU mah. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Amerika ge gede. Lobaan kan di Istiqlal, lobaan di kota-kota terus di masjid-masjid. Komo aya santri mah. Keur eueuh jelema na ge aya duaan doang makmum jeung imam make sampai ke astagfirullahalazim. Amerika sieun bareng dia sial duaan. Katipu cak Amerika aing. Eta kunaon siar kan berarti. Aya siar Amerika ge jadi berarti Yahudi ge ngadengkeun ti jauh, sugan teh lobaan.
lumayan katipu oge nya gitu. Iya kan pohara. Diulah-ulah ku Muhammadiyah, PSIS ngaulah-ulah, PKS ngaulah-ulah. Itu maca berjanji. NU mah ahli sunnah wal jamaah asal muludan geus. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayk. Assalamu alaykum. Woi bidah. Sono dulu lu. Sono. Gua lagi ngelaksain pebidahan dah. Assalamu alayka atqal atqiya. Assalamu alayk. Mirabis sama terus bae siarkan puara geus teu ka Bendung ku Muhammadiyah teu ka Bendung geus nu anehna kuari di Amerika maca berjanji di Amerika marake jas teu marake kopiah karasep pohara jasa sorana bagus di lain cara Haji lain baragus sorana masyaallah maca berjanji eta da kurang dibaca teh nu karang bisa dibaca tolaal segala berjanji dibaca di Amerika nu mantak Amerika langsung marudah ge langsung ngahina ka Kangjeng Nabi urang mah teh nyaho permasalahanna kok ieu datang dihina bae Kangjeng Nabi horeng umatna maraca berjanji kapanasan jana masyaallah di Amerika parasek masa berjanjina kunaon aya di Cikupan kan tibalik ya. Wih, pohara di Amerika mau pohara jasa. Masya Allah, didengekeun kurang. Berjanji nu biasa nu kurang dibaca. Berjanji assalamualaikum zainal anbiya. Baik, ngeureureunan tolaal lagi ngeunaheun geus. Tala'al badru alaina min teng tong teng teng tong teng tong teng tong teng. Coba Haji Pendi tolaal. Urang hayang meungpekan ceuli. Kunaon diasa aya galedeg cek urang. Diurus sorana maksudnya itu diurus malah ulah sok hayang babacaan henteu ternyata terjelan bae geus kitu meureun ti Lauhil Mahfuz kajeun lah nah iya Masya Allah ieu bahasa qad alima kullu unasim masyrabahum nyahuan setiap kabilah, nyahuan setiap manusia, baik secara gerombolan maupun secara kabilah atau perorangan karena masyrabna. Lamun eta tadi beda-beda rasana, sarua di urang ge. Makanan beda-beda, kuari ge. Kuari aya minuman atau makanan lah makanan. Di hamburger belah dieuna kitu roti anu biasa Pakistan atau India belah dieuna aya itu dangder jelema karumpul kabeh Amerika pasti hamburger nyokotna moal dangder kemudian ieu orang Pakistan moh eta teh roti anu di muka anu buarana sagede naon gara tak segala nyiru eta nya nama eta. Roti biasa. Ieu pasti adalah orang-orang Cina. Nah, dangder pasti aja Pendi. Ya nambung dibere roti embung aing mah dangder makanan aing. Eta nya nama beda bae nya nama. Dipaksakeun ngadah roti mabok. Dangder mah geus menjatuh meureun ti leuleutik. Eta kullu unasim masyrabahum qad alima. Jia tuh orang dibawa di restoran, orang di Yordania restoran sakitu mewahna, kula waktu keur ka ditu teh kepada teteh bintang 5 lain lalagaan teteh bintang 5 di Mesir gitu kede makanan geus pohara jasa. Haji Mamin mah geus Noel deui bae. Asal dahar bae Noel deui. Kunaon? Pasti nu panjang teh aya. Panjang do mana eta nu kos kitu teh aya di teuleuk cek Haji Mami nih cek Haji Mami urang Cikupa tilik-tilik coba cenah kiai naon kos naon bareng ditilik-tilik heueuh kos isuk-isuk kaluar teh makara cek eta teh urang deuleu eta doang teu kuat cek eta teh panjang kos anu kaluar isuk-isuk dah siapa tungtungna mah aing hayang jadi henteu bae Haji aya sate teh atuh nu wajar-wajar bae lisi sate teh di urang mah kan sagegede kan wajar jadi urang ngadahar nah kapan sate teh wajar ja sungguh urang mah sagede kieu pan di Mesir bae dibere sate sok bade peureup sate teh sagede peureup bisa kumaha ngadaharna tuh
taetakan beqad alima kullu unasim masyrabahum pasakan beda-beda. Ketika orang ke Yordan beda, ketika orang ke Mesir beda, ketika orang ke Irak pasakan teh beda. Nah eta teh kullu unasim masyrabahum sama masyrabna keur carita makanan. Keur carita makanan. Lamun urang ye dibere makanan misalnya ieu kulub hui ieu dangder ieu kitu naon kitu ngaranna suag belah dia badur Haji Pedi mah milih badur sakeuna aing mah weuy badur mah ieu mah para orai kajeun sakeuna atuh ke mabok moal aing mah emang keurieuna ge emang di paraban badur sama sob ta kullu unasim qad alima kullu unasim masyrabahum masyaallah sama sob eta keur carita makanan ti mimiti cai ku ari pendidikan sama sobrna mentak ditanya tanya ke orang anak orang sebab aya masob-masobna cita-citamu ingin jadi apa ayo cita-citamu ingin jadi apa saya ingin jadi dokter terus ke berarti eta aya cita-cita jadi dokter kamu ingin jadi apa ayo di dalam iya kurang nyana ge meuli mobilan anu kitu teh keruk bae kita meuli sedan ge enggak ini yang ini aja yang begitu beko malulu berarti ieu budak teu meunang manggi gunung cita-citana ngerukan taneuh bae ieu kajar kumaha ge eta teh geus kajawa karakter budak leutik aya anu meuli motor jumping bae kita meuli nu lain ge embung kita meuli motor anu sopan ge embung oh berarti budak jadi pembalap ka jeung kumaha tah eta teh di deuleu budak mentak aya karakter ieu neuk ngakurkeun kana masyrabna nah pendidikan ge kajenting dipaksakeun ge ti sakola aya lain masyrabna mambungin nyana teh kajen diulah-ulah ge lantaran nyana masyrabna pondok pesantren kajen kumaha ge terus bae emang masyrabna kadinya keur carita pendidikan padahal mah manehanana lahir di tengah-tengah politikus tapi manehanana ngabogaan masyrabna teh ieu kana agama kabelah dituna teh hayang bae kana agama urang teh nyung celing nya sahayang meta mun maca aya patali jeung agama bae ngeunah lamun patali jeung agama teh ngeunah sebab masyrabna batur politik batur ekonomi asal manggih bae perekonomian haju bae kabayang bae urang mah pan lamun leumpang jeung ahli ekonomi teu harti sebab nya mah mikiran bae urang mah leumpang da gunung-gunung bae kana mah lain ieu gunung sabaraha kubiknya cenah jadi dipihiku kubikasi dah hitung nya nama ieu waduh lamun dijual berarti seberat truk sedengkeun eta urang mah neuleuh gunung-gunungna doang nya nama lain kubikasi lain lalagan neuleuh bae cai bagus jasa waduh lamun ku urang ieu dijernihkeun haju dibuat ku urang waduh urang bisa sugih sakeuna tina cai doang ge nyaingan aqua nyaingan duatan nya mah kos kitu bae pikiranana neuleuh ambalaya cangkang aqua dipikir ku nyana wah daur ulang mantep ya cek nyana ieu eta kos kitu bae eta ahli ekonomi mah kana duit bae nu mantak jana mah bobogohanana ge make duit bobogohan kos ahli hukum teh mun bobogohan make hukum bae asal ngerendeng menurut hukum ini tidak boleh jadi kalau hukum teh kada hukum bae engke ge awena aju boleh aja yang penting mah jangan keterusan ya deket begitu ini tapi menurut hukum enggak tapi hukum juga bukan hukum agama mah boleh demokrasi oh iya ya kita pakai HAM aja dah iya Mas beralih ke hukum tina hukum agama ke hukum HAM hak asasi manusia kan boleh kalau sama-sama ridho enggak apa-apa aja dah eta teh kapan sama-sama geus tina makanan geus nya kemudian ayeuna mah tina ilmu geus urusan tentang pangkat geus sarua aya jelema kajeun diulah-ulah gah hayang bae puasa bae jelema mah teu eureun dibere kuat ku Gusti Allah reng deuk dijadikeun hikmat aya jelema nu daek wiridan bae pohara jasa wiridan bae nya nama terus bae beurang penting wiridan bae aya ente mah pan aya loba jelema bae wiridan aya ngedeng eta kos kitu pan hayang kadeuleuk ku jelema salaya jelema bae kocrek bubuh hebat amat eueuh jelema bae ngedeng
jurig teh mah kos itu. Sama asrob. Nah, jelema dek diangkat jadi wali sanajan di tengah-tengah kerumunan manusia. Sanajan di tengah-tengah negara anu keur amburadul. Sanajan di tengah-tengah akhlak manusia moral anu keur hancur. Allah mere masrobna dibere loyok, tafakur, muraqabah, muhasabah, mujahadah, zikir ka Gusti Allah. Dibere bisa ku Gusti Allah. Padahal keur embalaya sumbangan pilkada datang, pilgub datang, pilpres datang, pildes datang, daratang kabeh. Kan anu deuk ka Allah mah tilok daekeun nu kos karar itu, awak teh tilok di kotoran nu kos karar itu. Penkuari mah kiai teh lamun bersanding jeung bupati bangga asa hebat. Kiai di mana disumbang ku bupati ku gubernur teh asa hebat. Eta mah nu kos kitu ngaranna kiai pinarakaeun. Pinarakaeun tah mah kiai kos kitu mah. Beuh cenah nya sembarangan bae kiai mah nya kiai ka neraka. Jeuy. Atuh kiai teh imam, geus imam teh kabagi dua, aya imam sorga, aya imam neraka. Nya na gengke jadi imam neraka sarua. Embungnya nama ketika datang bupati langsung tapakur ka Gusti lain bangsa jeung abdi mah nya nama bangsa itu abdi mah bangsa ieu ketika dibere lain bunga ceurik nya nama Gusti mah nya awak abdi di kotoran pan abdi teh ka Gusti mah nya abdi kudu di kotoran ku duit berang ti pamarentah pan hakikatna mata mah getih Gusti teu hayangeun nya bisa bae tah. Batur keur meujana karere kacapean ti beurang berbagai aktivitas anu dilaksanakeun ai masrobna dasar piwalieun mah dibere daek nya jam hiji hudang langsung mandi wudu tafakur ka Gusti Allah dibere bisa bae ku Gusti Allah geus teh dingding haling deuk kumaha ge nu didileutengan Gusti Allah bae nyaritakeun hukum teh wajib haram sunah makruh pokona mah endek diturut dek henteu pokona mah nyarita bae masrobna mah kos kitu nya nama qad alima kullu unasim masyrabahum ulah kaget lamun ieu gitu Bambang Yudhoyono jadi presiden ulah kaget lamun Jokowi jadi presiden ulah kaget Megawati jadi presiden deuleu nyana teh ti leuleutikna urang lamun kuari Hadi Pendi calon presiden saha nu deuk milih moal memberanikeun diri nyana miliaran hayang calon presiden misalna boro-boro batur anakna ge moal milih anakna geus cabodohkeun udah biarin udah urang edan cak anakna eta anak atuh komo batur iya sama srobna mendak kode alima kullu unasim masyrabahum nyata nyahun setiap kabilah setiap manusia kana masrobna ieu urang mantak betah ieu ngaji naon ku Allah geus dibere masrobna ka dieu sanajan anu deukeut aya teu dimasrobkeun mah endahan ngaluarkeun mobil berangkat kunaon ngaluarkeun mobil berangkat kunaon beus kaburu loba jelema kunaon iya teh main teh yang waktu nyaho ngaluarkeun motor ti heula bae besi loba jelema hese cacana geus loba jelema mah henteu masrob teh kos kitu teh tah di lembur aya lain masrobna mah teu tereke pamarentah nu ngaji ka dieu loba jasa PNS loba jasa guru loba jasa camat lurah nu ngaji ka dieu loba sadajan ti Poldana ge nu ngaji ka dieu loba nu bebeja ka kula nya bohong nya bener mah pokoknya loba bae ngaji sama masrob nya teh set jauh kahayangna kos kieu bae tapi kapan aya nu lain masrob mambung pan aing mah jabat tinggi gengsi atuh ngaji haji uci mah atuh SD ge teu tamat manya aing dokter endos aing kudu ngaji ka nyana embong aing mah manya aing insinyur atuh sabodo leg-leg ku sia dokter Andes leg-leg ku sia insinyur hayu sia gerang ngaji ka ditu hayang nyaon teu sia ka Allah hayu tuh eta sama masrobna ku Allah dibentak urang ulah marah ketika teu akur jeung urang antep kan lain masrobna ketika akur sama masrob berarti iya tuh geus kos kitu bae eta mah nu mantak urang ngaju teu akur ge jeung pamajikan jelema ye nu rumah tangga dipaksakeun bae
ti awal boga anak hiji boga anak dua boga anak tilu datang ka boga anak opat ka karang nya dek bertindak emang kunaon sabenerna ti awal cenah teu geuna kunaon diteruskeun bae tadina teh ajakan teh susuganan atuh susuganan atuh lain nasehatan geus nasehatan pan ya anakan bae atuh tah mangalamun tah tadina atuh hasil lamunan opat si amat ieu kumaha ieu teh sama som dah mentak di ilmu thariqah aya dalil ya qad alima kullu unasim masyrabahum engke di ilmu hakikat aya ieu qad alima kullu unasim masyrabahum ieu mah sakadar urang maraka cabang tah nyaritakeun ayatnya qad alima kullu unasim masyrabahum ulah kaget ke di thariqah aya di hakikat aya ieu qad alima kullu unasim masyrabahum 12 beda-beda sakumaha tadi sungut beda-beda jadi Allah mere ka sungut 12 qabila sesuai sungut ieu kieu sungut ieu kieu sungut ieu kieu masyaallah karim pohara iyalah mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihi wa zallalna alaihimul ghamam panas terik matahari begitu panas teh langsung dula-dele ka luhur Musa kumaha ieu teh pan urang di tengah-tengah gurun di lembah tih cai mah aya tapi karasana panas anu pohara kabeh hampir teu kuat ieu teh panas anu pohara perubahan tina rada tiis kuari rada panas nu pohara Masya Allah makaning panas timur tengah nyengam sebab batu kasorot ku padan poe saabna karena beut panas na pohara tapi Gusti Allah mere anu luar biasa mukjizat ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa kakaragen ningali doang kaluhur tapi ternyata tanpa dipenta deui langsung Gusti Allah ngirim awan ya Allah mega ti jauh ketinggali leumpangna eta awan teh tek sakumaha urang ningali mega endek hujan mendung datang ka urang eta ge sarua bae awan datang ka ciri datangna lab datang katih maka eta kaum nu 12 teh ditiungan ku Gusti Allah make awan tiis pohara kurang kumaha kanikmatan kurang kumaha cai dibere sesuai jeung rasa masing-masing panas dibere tiung langsung ku Gusti Allah awan mega tiis kana Masya Allah lapar dibere kuari wa anzalna alaihimul manna wassalwa untuk menopang rasa lapar Gusti Allah nurunkeun langsung ti langit manna wassalwa Masya Allah manna teh taron jabin yakni model madu putih anu amis ka bina-bina ketika di dahar teh mantak seger salwa toir asimani manuk anu lalintuh pohara jas turun ti luhur buas mana di dahar amis pohara ngeunaheun segerna lain lalagaan tambah manuk pencit goreng pencit panggang pencit kulub lain lalagaan artina nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha ketika dahaga langsung cai 12 rasa diayakeun sesuai jeung qabilahna 12 panas Allah ngirim mega lapar makanan ku Gusti Allah diturunkeun manna wassalwa kurang kumaha cak Allah aing mere nikmat ka aranya cek Gusti Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum hayo geura dalahar nikmati ku anjeun kabagusan rizki buah manuk
cai razaqnakum nuku kami dirizkikeun ka aranjeun ka bae geuna waktu pohara geus teh carita nanaon deui ku ari aya nginum cai gagolontor sesuai jeung rasa masing-masing lapar buah mana jeung salwa aya panas langsung ditiungan kontan ku Gusti Allah make mega lain lalagaan ieu pohara jas tetapi geus meresen Gusti Allah teh diberikan nikmatan anu pohara teh bakal henteu bersyukur ka Gusti Allah bakal kufur nikmat ka Gusti Allah geus dibere dina ayat ieu teh awalna sen wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun orang Bani Israil teh teu zalim ka kaula walakin kanu tetapine maranehanana ngazolim ka dirina masing-masing geus diberesen bakalna kanikmatan anu dibikeun ku Gusti Allah cai nu sakitu poharana payung langsung nu sakitu indahna jeung tiisna makanan nu langsung ti langit diturunkeun lain bersyukur ternyata horenganan bakalna kufur nikmat zalim terhadap dirina walakin kanu anfusahum yazlimun jelema mah ngomong nage kos kieu teh pantes bae mang haji anu mah tuja salat darajin ge sebabnya mah henteu pabeulit jeung darpan kami mah isuk aya sore eueuh sore aya isuk eueuh nu mantak pabeulit kami mandek ka masjid salat teh lantaran dibere susah ngomongna kitu kan pantes bae si itu mah Pak Haji anu mah rajin ngaji rajin salat rajin ibadah teh lantarannya nama atuh geus teu butuhna naon pamajikan leuwih ti hiji dahareun kumaha hayangna bae duit ambalaya kendaraan nya nama geus mewah jasa atuh pantes ngomongna ge karari itu sok geura ge bere manehanna teh saeutik nu tadina jelema fakir ngomong karitu diangkat ku Gusti Allah kahirupanana dahar aya jabatan aya atau dagang lancar sugih tapi tetep bae barang sugih leuwih kufur kana nikmat kadeuleu ku mata urang di lembur urang baheula manyana eukeur sedang-sedang bae ka masjid daek ngaji daek muludan daerah pohara barang kuari jadi jutawan kapanggih wah sedas boro-boro di masjid boro-boro di majelis taklim dulurna ge mun ditanyakeun ai eta ka mana wallahu alam bimuradi emang kunaon atuh kula ge geus teu kapanggih-panggih nyaho nyungsep di mana teh nyaho eta kapan berkat nikmat lain dipake syukuran teh saeutik jelema mah kapan keur encan boga duit mah tentrem adem ayem ngeunaheun jasa didatangan ku babaturan bisa ngobrol atau nyana datang ka imah babaturan ngobrol teu jauh-jauh jeung teu muluk-muluk obrolan teh ketika tengah-tengah ngobrol ngadangi azan yu urang ka masjid hampang ketika aya urusan rajaban yu urang babarengan malah jadi panitia manehanana di samping nyumbang teh hampang kuari boga duit kakarak ndek boga duit doang 1 miliar geus maraka cabang kakarak ndek doang encan katarima ndek ngadean imah aju dek meuli mobil aju ndek nyieun kios malah mandek nyieun kontrakan malah mah hayang ka Karawang ganti casing atuh kan teu wahi nyieun imah sabaratus juta ku ari makomo hajunya hayang meuli mobil aju ndek nyieun kios aju nyieun kontrakan malah hayang kawin deui eta teh kapan gos kitu maraka cabang moal beres eta teh ngaganggu kana salat encan ge katarima duit salat geus henteu husu sallallahu akbar 1 miliar imah sabaraha duitnya ke 12 kali 15 atuh tambahan kudu 600-700 juta berarti komo lamun hayang leuk mah berarti kan keur carita 700 baju meuleuh mobil kijang anyar kan 400 juta tekor ieu
kayak kekumahnya haju hayang nyen kios pada jeung bakal hirup pun nyawa hirup sabar tahun bahasa berapa bakal hirup wajuban hayang nyen kontrakan jangan teh lumayan eta teh duit tiis beureun lamun kontrakan mah haju hayang ka Karawang kumaha ngaturna ieu pan sia keur salat goblok leungeun mah di dada di dieu tapi pikiran 1 juta 1 miliar urang bagi deui ulah 12 kali 15 letikeun yen imahna rada letikeun abis cukup 400 juta atuh letik teuing ka mangta mah kamar ngan 2 doang hayang we keur salat tolol teh coba eta encan datang duit geus kos kitu ambala geus datang leuwih parah encan datang ta dunia apa kos kitu matak lamun aya jelema sugih bisa ngaji, jelema sugih bisa ibadah, eta mah jempol jasa. Ente mah ka dieu ngaji susah. Masyaallah. Nah ieu contona. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun diberikan nikmatan ku Gusti Allah cai sing kolot sesuai jeung rasa masing-masing panas dibere payung langsung gomam awan mega nu pohara tiis kabina-bina geus teu aya keluhan lapar dibere buah menawa salwa tapi geuninganan geus dibere sen bakalna yeuh bakalna sebab Gusti Allah geus mere wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun mayoritas 90,9% ieu jelema ketika boga dunia leuwih abrut-abrutan nu mantap qad gari konasung kasir cek Kangjeng Nabi loba jelema anu ti kelekap tina dunya masyaallah kakarak boga mobil Avanza bae ge geus ti kelekap di Avanza manehanana hartina ti kelekap teh kumaha waktu salat geus teu bisa kamu salat ka masjid waktu aya naon kitu silaturahmi geus teu bisa ngaranna ti kelekap ku Avanza kakarak boga Avanza geus ti kelekap kod goriko nasung kasir loba jasa ad-dunya bahrun amid cak Kangjeng Nabi dunia eta lieu teu beda jeung lauk anu jero lah luar biasa bahrun amid qad gurikon nasung kasir loba jasa jelema anu ti klebuh ti kelekep di dunia kerjaan boga mobil mah manehanana sok daek berjamaah barang boga mobil digerokeun nya mang hayu orang berjamaah ke teu kaur tes bae ngumah ban mobil tes maghrib Allahu akbar cak pamajikan ka atuh maghrib bola bae kaburu karatan cak teh maning selesaikeun jam maghrib mah isu ge aya keneh masyaallah wara eta kakarak Avanza encan ganti Kijang encan ganti Fortuner encan ganti BMW encan ganti kitu Lexus benon gitu Lexus encan deui ganti Rolls Royce pohara jasa. Emang Rolls Royce sebarang duit itu 12 miliar nuku lagi teu dipake-pake. Teu percaya deuleu. Bisi teu percaya beneran kula. Lain lalaga, saya mah teu percaya kan. Tuh, saya mah teu percaya ka aing. Nganggap susah berarti sia ka aing. Masyaallah di imah aing aya mobil Rolls Royce kamari anak kula. Deuleu, mau mobilan nunjuk Rolls Royce kuari aya. 5.000 perak di plastik. Ya Allah aya Rolls Royce aya Cadillac baheula mah ngan sakadar aya di perusahaan gudang garam di perusahaan jarum nu boga Cadillac tuh gudang garam nu boga kitu Rolls Royce tuh jarum baheula mah nu boga Cadillac jeung Rolls Royce teh eta jeung teu meunang ka jalan ditangkap ku polisi sebab teu seimbang perekonomian Indonesia ku hari di tol Rolls Royce Ambalaya ku hari di tol di Indonesia Cadillac melaju ente mah geus naik Avanza ge suku geus naik ka ceuli. Deuleu batur. Masya Allah. Ieu kumaha dieu? Nah ieu lah cek
kakek Gusti Allah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum limun dunia makan bae pamere Allah urang gunakeun pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala malah dunia kudu jadi paneger ka urang ketika datang waktu salat Allahu akbar cepat lompat ke masjid gegeran dek naon pareuman sapeker lain cepet ke masjid berpikiran aing silamun teu gegeran ka masjid dek naon tuh dahar ambalayah di imah dahareun kue ambalayah kemudian atuh bubuahan ambalayah neuk ka mamana kendaraan aya duit dihandapeun kasur ambalaya di bank masih kena loba maknya atuh teu gegeraan ka masjid kudu kos kitu ieu mah lain pas azan ge masih kena oh salah ngitung aduh kerok siapa gandeng goblok batur azan teh kuduna mah pan dijawab Allahu akbar 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 segala aktivitas urang eureun keur dahar urang kudu cicing heula asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha illallah kita kudu komo urang keur ngaroko masjid pareman Allahu akbar Allahu akbar keur jima eureun heula misalnya subuh ka subuhan cek pamajikan kok eureun kayak jawab heula aja enggak doa panjang deui cek pamajikan kesel cek kira ulah waka ngadoa heula tuh nah kudu nama aya fasilitas dunia di urang beuki ngejak kada ibadah bahkan pondok mana ya anu kira-kira kudu dibeneran majelis mana ya beneran masih mana ya beneran sebab aing moal kebal paeh ya dunia aya di aing ibadah kudu nama kitu ieu mah lain Pak Mang Haji ieu keur ngabangun masjid batur mah geus nyarumbang Mang Haji doang ngan loba omong hayu bae heulanan nyarumbang ka aing mah keramik terakhir nu sugih teh kari itu bararego geus beres tah keramik nya janji Mang Haji ieu keramik ye geus beres masjid tinggal keramik da doang je atuh ti awal lagi kan babarengan tuh babarengan sih tinggal masyarakat beri galedegnya nah iyalah ya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun haja kumaha gila lahu